Wilujeng sonten pamirsa, tepangkeun nami abdi Muhammad Ilyas dina Raraga Breaking News. Musibah tiasa datang, iraha sareng di mana wae sapertos kejadian di komplek perumahan Alam Asri. Seorang warga anu menang luka jahitan dugi ka 17 jahitan gara-gara dicakar kucing. Salajengna dijelaskan ku Arya di lokasi. Muhun hatur nuhun ka Ilyas, di dieu sungkuring sareng korban. Pak biasa terang saranganina. Namanya abdi Bapak Galang. Pak, punten bade narus. Bisa dijelaskan ke kumaha kronologi kejadianana? Jadi kejadian teh tanggal 18 Januari 2024 jam 3:04 sore. Abdi teh nuju bebereran. Buka ujug di mana eta ucing gejol nyakar ka abdi. Tah abdi teh di sana ke rumah sakit. Abdi teh menang 17 jahitan jadinya teh. Oh, punten Pak. Ayeuna kat udah punten Pak, ayeuna kaayaan Bapak kumaha? Alhamdulillah tes rada mendingan cenah. Oh, hatur nuhun. Jadi Hatur nuhun. sakitu wae nu bisa abdi sampaikan. Abdi pasikeun deui ka Ilyas. Hatur nuhun ka Arya anu parantos ngajelaskeun kejadian di lokasi. Salajengna nyaeta warta ngeunaan Idul Adha kamari. Poe berkah teu salawasna berkah. Sapertos warga anu kalengitan sendal satos salat Idul Adha. Salajengna dijelaskeun ku Galang di lokasi. Hatur nuhun ka Ilyas, dia abdi sareng korban. Namina siapa? Nami abdi Reza Pangesti. Kejadiannya kumaha Pak? Nah, pas saya teh abdi teh tuju sholat Idul Adha. Nah, pas abdi rek di ka imah, abdi teh milarian sendal abdi, tapi teu aya jadinya abdi teh duit teh teu make sendal. Hatur nuhun di abdi sakitu wae di Ilyas deui. Hatur nuhun ka Galang anu parantos ngajelaskeun di lokasi. Sakitu wae breaking news dinten ayeuna. Hatur nuhun ka sadaya pamirsa Wilujeng sonten.